Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca darasan Kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmatul abi ari ieu eta kanyaah bapa. Kana aya li rajulin eta tetep kahiji lalaki saha waladun budak leutik anudun anu keras kepala. Wa kammarotin sareng sababaraha kali mana ahu nyegah ka itu walad saha abuhu bapana walad min idail hayawani tina nganyeri hayawan wa tulu'il asjari sareng naik pirang-pirang tangkal. Walakin tatapina lam yasma henteu ngadenge itu walad kalamahu kana cariosan abu. Wadata yaumin sareng dina hiji poe doroba neunggel itu walad kupon kana ucing. Fa'adahu tuluy ngegel ka itu walad naon alkitu kucing firijlihi dina sampeanana walad hatta jarohaha sahingga natuan itu kit kana rijlu. Patawajja'a tuluy ngarasa nyeri itu walad syadidan kalawan banget. Palam yastati tuluy henteu bisa itu walad ayyana makana sare itu walad au yakula atawa dahar walad min syiddatil waja'i kusabab bangetna nyeri. Fada'a tuluy manggil lahu pikeun walad saha abuhu bapana walad tobiban ka dokter. Wa khosiro sareng lugi saha alaihi ieu abu kathiron kalawan loba li ujrati tobibi karena upahna dokter wa thamanil adwiyati sareng harga obat. Walakin abuhu tatapi ari bapana walad lam yubali eta henteu perduli itu abu bizalika ku itu khosir li annahu karena sayaktosna abu yuhibbu eta mika cinta abu ayastafiya kana yen ngobatan itu tobib waladahu ka budakna abu sarian halna anu gancang. Wa ba'da mudatin sareng sabada mangsa ta'afa cager saha al waladu budak pataba tuluy tobat itu walad min adatihi tina kebiasaan walad al qabihati anu goreng. Wa ahada sareng janji itu walad abahu ka bapana walad ala ayyamala kana yen migawe walad daiman dina salawasna binaso ihihi kana pirang-pirang nasihat abu. Walayu anidahu sareng mual ngalawan walad ka abu abadan dina salawasna hatta yaslama sahingga salamet walad minal aza tina pilara. Wa ya'isha sareng hirup itu walad fi rohatin dina katenangan. Wallahu a'lam bishawab.